Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi man ata urrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Sahajalma anu datang ka dukun atawa tukang nurah bangsat atawa nasib diri tuluy nanyakeun eta barang goib, mangka moal ditarima salatna 40 poe. Tidak sawarehna paharaman hateteh tasyaum tatoyur, artina nganggap sial kana satu hayawan atawa sora manuk, seperti nalika rek indit-inditan atawa boga pamaksudan ngadenge sora gagak atawa kutuk-kutuk dipegat ucing, heg henteu tulus nekadkeun tara hasil maksud. Sok cilaka nya kitu deui nekadkeun sialna bulan Sapar. Nahasna poe Sabtu tepana panyakit kama fil bari kotil mahmudiyah. Sabab Kangjeng Rasulullah ngadauh dina hadis muttafaq alaih, la adwa wala tiyarota wala hammata wala sofaro. Zadul Muslim juz 5 sifah 298. Ieu hadis khobariyun lafdun insya'iyun, makna hartosna ulah nekadkeun tepa panyakit, ulah nekadkeun sial ku manuk, ku sora hantu, uka-uka ku bulan Sapar. Ta ieu kasialan tinu disebutan tadi. Memang lamun urang nekadkeun bari percaya sok rajen kawenehan bukti. Tapi dauhan Kangjeng Nabi, lamun urang teu nekadkeun bari tawakal ka Allah moal matak cilaka. Prak langsungkeun bari baca Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadhabu bis sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika.